Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana, siswa sareng siswi SMP Islam Ibnu Hajar, wabil khusus kelas 8 anu ku Bapa dipika hormat tur dipika nyaah tur dipika dedeh. Alhamdulillah hirobil alamin dina danget ieu urang sadayana parantos tiasa patepang deui, meskipun patepangna secara online gitunya. Mudah-mudahan atuh urang sadayana ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kekuatan, kesehatan, dan semoga kita dijauhkan dari virus-virus, wabil khusus virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah panginten kumaha daramang sadayana siswa kelas 8. Sudah lama kita tidak ketemu lagi ya. Semoga pertemuan ini ada batasnya dan semoga kita bisa ketemu lagi di pikarido Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak hari ini diamanatkan oleh kepala sekolah untuk mengajar bahasa Sunda kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi insya Allah selama 1 semester, bahkan bisa jadi 2 semester, Bapak akan pegang bahasa Sunda di kelas 8 gitu. Mudah-mudahan kalian senang dan tentunya kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Oke, langsung saja untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kawih. Di sini ada yang mengerti naon hartina kawih. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar, pernah tahu, mau secara sadar ataupun tidak sadar, Bapak yakin kalian udah ada yang tahu tentang apa itu kawih. Jadi naon sih anu disebat kawih teh? Nah, kawih teh nyaeta bagian tina kabeungharan seni anu aya di Sunda. Nah, jadi kawih teh mangrupakeun hiji kasenian anu aya di Sunda anu kedah ku urang dimumule, anu kedah ku urang dilestarikeun. Sabab barek saha deui anu ngelestarikeun budaya Sunda salain urang salarea. Panginten kitunya. Nah, bentukna kawih ieu teh nyaeta dinyanyikeun. Bentuk kawih teh nyanyi atanapi hahaleuangan, atanapi ngalagu jeung sajabana. Nah, ngahaleuangkeun kawih teh disebat ngawih. Jabat eta aya istilah kakawihan jeung tembang. Nah, selain ti kawih di Sunda oge aya istilah kakawihan jeung tembang. Ai kakawihan mah sami sareng kawih, mung ai kawih mah kalau kawih mah dipakena di acara-acara formal. Kalau kakawihan itu digunakannya untuk permainan keulinan barudak seperti oray-orayan, teras cingciripit, teras jejengkolan sareng sajabana. Nah, ieu tembang mah nyaeta ngabedakeunna aya birama atau wiletan ataupun aya ketukan. Nah, ai kawih mah henteu kaiket ku birama sareng ku ketukan. Nah, jadi eta panginten bedana pangintennya. Mungkin teman-teman semuanya bisa lihat di modul, sudah ada Bapak kasih modulnya, tinggal kalian baca dan pahami kalau belum jelas. Lanjut. Dina kawih oge aya anu disebatkeun unsur-unsur kawih. Nu kahiji nyaeta aya nu disebut dengan jejer. Ai jejer teh ataupun disebut juga sense itu merupakan
pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawih atau disebut dina bahasa Indonesia masuk disebut tema. Pangintennya aya di Sunda masuk disebut jejer. Tema teh gagasan pokok anu arek ditepikeun ku pangarang kanu maca gitunya. Paham pangintenkeun bisa dibaca oge di modul. Anu kaduanya eta rasa atana pipiling. Nah, rasa teh nyaeta ngajiwaan eusi rumpaka kawih. Jadi dina maca kawih teh kudu aya jiwa anu hadir dina maca kawih teh. Jadi penjiwaannya ada gitu. Jadi bukan sekedar membaca tapi ada rasa dan jiwa yang ada di dalam membacakan kawih. Nah, anu katilunya eta wirahma. Naon anu ngaran wirahma teh? Wirahma teh nyaeta sikap pangarang kanu maca. Nah, tina sikap pangarang ngabulakarkeun ayana suasana nu karasa kanu maca. Jadi wirahma teh kudu ngarasakeun kanu maca. Nalika urang maca kawih, nah urang teh kudu ngarasakeun ieu nu maca na saha. Gitu pangintennya. Sok mungkin tingali oge dina modul aya nya. Yang anu kaopat nyaeta aya oge amanat. Amanat teh nyaeta nu tos ku hidup sadayana dipikaterang nyaeta amanat teh pesen pangarang kanu maca kawih. Jadi sajabat ti jejer rasa wirahma aya oge amanat. Pesen naon ieu anu ditepikeun ku pangarang kawih kanu maca teh? Boh lain saukur dinyanyikeun tapi aya amanat anu dipetik tina eta kawih. Anu terakhir nyaeta purwakanti. Purwakanti teh nyaeta sora-sora anu sarua dina unggal padalisan. Dina padalisan kahiji jeung kadua teh kudu sarua. Misalna tungtungna A nu sarua sora A, tungtungna oge kudu sora A. Di modul oge aya, silahkan lihat saja gitu ya dina modulnya. Nah, saatos urang belajar materina ayeuna aya contoh lagu kawih nyaeta Bubuy Bulan. Nah, mangga ku hidup sakseni terus kupingkeun lagu Bubuy Bulan ieu nya barudak sing semangat nyaksikeuna terus turutan bisa ningali oge dina YouTube jeung sajabina. Sok mangga wilujeng nyakseni.
Selanjutnya setelah kalian belajar apa yang didengar oleh Bapak dan baca modul dari bahasa Sunda, maka untuk tugas besok, untuk tugas hari ini, yaitu kalian mengerjakan pancan mandiri gitu ya. Ada 6 pertanyaan. Ini berkaitan tentang kawih di luhur, tentang bubui bulan, dan tentang perkara kawih. Jadi silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian boleh kumpulkan ke Bapak paling telat jam 9 malam hari ini. Gitu ya. Dan yang gak mengumpulkan gak dapat nilai. Gitu ya. Silahkan kalian kumpulkan sebisa mungkin jam 21.00 semuanya sudah mengumpulkan ke Bapak gitu ya. Nah teman-teman semuanya, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan ke Bapak. Dan kalian terutama harus baca modul nih, karena modulnya di situ udah lengkap, udah salaras dan dengan materi apa yang diberikan hari ini gitu ya. Nah, hatur nuhun kasadayana kasiswa kelas 8 anu parantos mengikuti pelajaran bahasa Sunda hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita khususnya, dan intinya kita bisa mengamalkan dan bisa melestarikan ngamumule budaya Sunda. Karena kita hidup di tataran Sunda, setidaknya kita tahu apa saja yang ada di tataran Sunda ataupun di suku Sunda ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.